Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu, dinten Kemis dina surat Ar-Ra'di ayat katilu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa jeung ari itu Gusti Allah allazi anu madda geus ngabentangkeun Allah al ardo kana muka bumi. Jadi muka bumi anu buleud teh karasana teh terbentang ku urang teh da eta teh kekuasaan Allah, teu karasa buleud. Jeung bergerakna bumi anu mutar dina peredaranana teu karasa lenyong. Da urang lamun numpak mobil bari maju terus lempang lenyong, komo numpak kareta ge karasa teu bisa nangtung anceg. Tapi bumi anu bergerak mah tetep urang teh karasana tenang nyaman, rek di gunung rek di laut teu keplok caina ogenan. Ta eta teh madda teh dibentangkeun, ditenangkeun, dicicingkeun ku Allah muka bumi anu sakitu muter bari buleud teu karasa buleud, teu karasa muter. Eta tanda-tanda kekuasaan Allah. Satajengna wa ja'alna fiha jeung dijadikeun ku Allah fiha dina eta muka bumi rawasi pirang-pirang gunung. Gunung teh eta teh lain taneuh anu ngagunung, tapi gunung teh pasak alias eta teh nanceb kana jero talus sebagai paku supaya bumi henteu goncang. Aya anu seuneuan paku ka handapna teh, aya nu henteu seuneuan, maksudna aya nu berapi aya nu henteu eta gunung. Tapi seueur gunung-gunung anu nanceb kana jero bumi ka handap eta teh seuneu. Jadi eta teh disebutna teh rawasi, pasak. Wa anharo jeung tina eta gunung teh ngajadikeun cai anu ngalir ka lembur-lembur. Supaya naon cai ngalir teh? Supaya nyebor mingkulis samarot tina tiap-tiap samarot bubuahan tatangkalan. Wa ja'ala fiha jeung dijadikeun fiha tina eta bubuahan teh zaujaini tegasna isnaini, dua anu berpasangan. Jadi bubuahan oge kawin sarua. Eta teh kembangna teh kawin sarua sadayana ge aya berpasang-pasangan, ngan aya nu kudu dikawinkeun, aya nu kawin sorangan. Anu dikawinkeun mah contona buah paneli kudu dikawinkeun, moal jadi buah teu dikawinkeun mah. Terus korma kedah dikawinkeun, aya ahlina. Jadi eta mah ilmuna teh disebutna ilmu ekologi. Saterasna yugsi Allah nutupan lailan kana jadi peuting naharo tina beurang. Jadi eta teh supados tatangkalan bubuahan anu asalna atah ku dongkapna waktu peuting mah jadi asak. Margi lamun sore keneh eta buah atah upami tos datangna peuting isuk-isuk jadi asak, sabab ku datangna poek eta bubuahan cepat asak. Inna fi dzalika sanyana tina eta kejadian la ayatin eta teh tanda-tanda kekuasaan Allah li qaumi pikeun kaum-kaum jalma-jalma yatafakkarun anu daek tafakur, anu daek berpikir. Jadi kalau bahanana jalma teh nanyakeun teh tentang hargana, harga domba, harga hayam, teu dipikiran yen eta teh kumaha. Hayam teh bisa macok, bisa ningali, bisa ngagarapak, boga kasieun, eta teh sadayana ge kekuasaan Allah. Saterasna wa fil ardi jeung di muka bumi anu ku urang ditincak unggal poe kitoan eta teh aya keping-keping mutajawiratun anu berbeda-beda. Contona tah lemur ieu mah Sumatera eta teh saena teh ku kelapa sawit, ta ieu mah di pantai Pangandaran misalna ieu mah ku kalapa, ta ieu mah ku gedang, ta ieu mah ku cau. Beda-beda tanah teh sesuai kahoyongna pepelakan. Jadi eta teh kudu sakola, kudu nangan elmuna tina geofisika, ilmu ekologi jeung sajabana. Saterasna wa jannatun jeung pirang-pirang kebun min a'nabin tina kebun anggur. Jadi di Arab kapungkur seueurna nu ngebon teh anggur. Aya di urang mah sanes anggur, da di urang mah teu cocok pisan anggur mah. Cocokna di urang mah suuk, sareng pare, sareng pelak nu sajena bubuahan. Mangga di Arab mah teu sae bubuahan kitu. Di Arab mah cocokna korma jeung anggur.
saterasna wajarun jeung tina pepelakan jarun anu di sawah eta contohna pare eta cocokna di urang wanakhilu jeung tina tatangkalan korma contohna sinwanun aya anu bercabang tatangkalan teh jiga mangga duren jeung sajabana wagoiru sinwanun jeung aya teu bercabang contohna korma gedang palem jeung sajaman yusko eta teh dicebor bimain ku cai wahidin anu sarua cai nama tapi rasana berbeda-beda wa nufaddilu jeung dilebihkeun ku Allah ba'daha saatosna dicebor saatosna jadi buah ala ba'din jeung nu sejena fi ukulihi fi pi ukulin dina rasana tuh beda-beda cek Allah teh dijadikan ku Allah teh dina rasana inna fi dzalika sanyana dina eta kejadian la ayatin tegasna eta teh sadayana ge tanda-tanda kekuasaan Allah li kaumin pikeun jalma-jalma atawa kaum-kaum yaqiluna anu boga akal jadi urang di paparedan akal teh jang sakola jang nyiptakeun kemakmuran muka bumi aya sakolana teh sakola biologi ekologi geofisika jeung sajabana tos terangkum tos tercantum di baheula dina Quran tah urang mah tinggal ngagalina wungkul barakallahu li wa lakum mugi aya mangpaatna dina inten ieu kalian insyaallah patepang deui dina dinten enjing bari panjang yuswa bari sehat insyaallah mudah-mudahan tiasa aya maknana tina tahun rupi anu ku urang dibahas barakallahu li wa lakum sadaqallahu alazim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.